Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha barudak daramang. Dinten ayeuna urang tepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dina dinten ayeuna urang diajar temana tema karesep. Materi ajarna nyaeta ngunikeun aksara sareng maca munggaran. Barudak hidep tos apal huruf vokal dina basa Sunda nyaeta huruf A, I, U, E, O, E, E. Dina dinten ayeuna urang diajar ngunikeun aksara konsonan B, D, M, P, sareng K. Kecap nu ngandung aksara konsonan B nyaeta bola. Urang baca sakali deui. Bola. Bola. B, O, L, A. Kecap nu ngandung aksara D nyaeta dadu. Urang baca sakali deui. Da-du. Da-du. D-A-D-U. Dadu. Kecap nu ngandung aksara M nyaeta meri. Urang baca sakali deui. Meri. Me-ri. M-E-R-I. Meri. Kecap nu ngandung aksara P nyaeta pare. Baca sakali deui. Pare. Pa-re. P-A-R-E. Pare. Kecap nu ngandung aksara K nyaeta kalapa. Urang baca sakali deui. Kalapa. Kalapa. K-A-L-A-P-A. Kalapa. Alhamdulillah materi tos didugikeun. Mudah-mudahan hidep paham naon nu ku ibu diajarkeun me. Tinggal dina layar tugas ti ibu dikerjakeun dina buku elok diserat sareng soalna. Barudak urang diajar basa Sunda mung dugi ka dieu. Ke minggon payun urang tepang deui dina video nu enggal.